Bismillah damawitan muka Gusti nang tayungan gelis cat. Najan gelis gelis yang sa itis. Tulis bag jadi patokan diajari dan si Jawa dari mulai bedang beli warta benda nama bisa kajagaan tanggungan di alam baka kalangan saka pangeran supaya menang ganjaran ti maha suci enggal atuh keratam ti tampuna saka peuri sakanya dadu main kartu eleh menang tacan tangtu menang urut surut tuk eleh ngobrol sepatu ngobrol barang jualan tempat jualan di imah awut-awutan lemah seri itu bebe akan mana ya laguna judi tincak pakai pikiran eta pepeling jalan pituduh nuduhkeun jalan sing lilir halang uga di singlar munah yang selamat diri di dunia ukur mara sing repela peper saimah rumah tangga tu maninah tapi lamun loba salah laki-laki ngagena bisa tegenah kuraka para wae wang cabalaka raka goreng sangka bawa suka cayeuna dalis terlaksana ngajodoh anu sampurna geus ayeuna yapka dieu pamagetna bapa bade ngawurukna siapa cak selamanya renungkanlah lagu naon eta lagu keselamatan selamat pengantenan aya kekirangan tiasa sesarangan senangkeun eulis pikiran di dadasaran teguh mentang ka pangeran supaya menang ganjaran ti maha suci enggal atuh biratampi poho deui ka dituna yang buang kabalarea peujeut mah repe rapi nu saimah rumah tangga tumanina tapi lamun loba salah kaki rapi sok we lanjut terus ke dikat-kat kebudayaan sini sila sabar asli gambaran suka rada tarikan punten jang bismillah damawitan muga Gusti nang tayungan alis asep nuhaningan mugia keselamatan salamet pangantenan ulah aya kakirangan sintiasa sesarengan sangkan sabar menit sih teh warta benak nang bisa jaga tentang tunah hidup muda dengan dalam baka ala Gusti
alak nu kawasa ngayakeun dunya tiasa pepek si dunya masa saya jeung manusia makabuan-buan tumari maka pastungkeun ka mulyana nu maha agung sing sabae ditulung ku bumi alam dijunjung anak kuat ulah digagah perkosa sing lalu madosa pakai pikiran kepeling jalan itu dulu yang selamat diri punya ukur marah pekerja acai jadi salawi kadarat jadi saloga kacau dengan jadi hijau pagepa buat jadi dulur sadaya makhluk na Gusti mah teu oleh nyaksi kerentek ka ati mempalakan saksi tingkak-tingkakna artikan mamaseng karawas ulah was leos sumawana paporongos pirahi jalan raos kan jaga kulis masuk kulis najan kulis bangsa Baik, sesuk emang. Diajari ke si gawe dari orang barang dibeli kuat benda kamu bisa kejabat utang tuna nuda intinya Allah maka kalang rayungan ngabugan papacangan masalah ayo aduh kieu mungkul aing jadi tukang kamera deh ya lian mang ada setik mang tinggal lihat tanah hancur bebeakan akibat main dadu main kartu pan aya laguna judi si Adi rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sampai kini tetap suci dan abadi yang selamanya dalam sampai patokan diajari kajen siga widadari damual benang dibeli kuar terbenda datang ke rumah tipis tulis bagja diri kajian siga widadari asup damual benang dibeli ku harta benda damual bisa kajaga utang tuna hidup ngaduga nyecingan di alam baka kalangkangan lengan rasa ka pangeran supaya menang ganjaran kenyang timah suci engal atuh gerak tampi tampina sakaperi sakanyeri ayo jeung batur sabumi kacai jadi salawi kadarat jadi saloga juga nggak jadi hiji nggak jadi dulu sadaya makhluk nagus Gusti mah teu oleh nyaksi
Gerentas ati ucap lampahna kasaksi satincak tincak ngarti hartikeun mah masih karaos ulas luas luis rewas sumawona poporongos pilari jalan nu rawas keun jaga ku eulis ulah suku meuli najan geulis baris redis dengan mangsa titis tulis bagja diri patokan diajari pikiran cengeng ka Gusti mah teu nyaksi gerentasna ati ucap lampahna kasaksi satincak tincak ngarti hartikeun mah masih karaos ulah luas luis reos sumaona poporongos pilari jalan raos raoskeun jaga ku eulis ulah suku meuli najan geulis baris ledis mangsa titis tulis bagja diri asa ka dicari kaingan jawab balik. Waris kebudayaan seni Sunda sawan asli pensuruh kamaran silokan di dunia kudu mara pepeceh sing repet rapi si tegenah kuraka prakwae was cabalaka lamuraka goreng saka bawa suka-suka suka ti ayeuna tulis laksana kajodoh anu sampurna tegap teh uhatena artikeun mah masing karaos ulah luas seos mawana poporongos pilari jalan raos raos yang jaga tulis titis tulis bagja diri patok kalman diajari kajan sikap dasari semua benang jaga utang tuna hirupna udah hubungan di alam baka langgeng rasa ka pangeran supaya menang ganjaran ti maha suci asol lali Ngosol lali. waung wae Ngosol lali. eta asol lali waung wae Udah nama nu jogerannya mah Agus ieu mah. aya ucap paripasa sarung bantal cipu seep sapu tangan hiji Gentos ku anu. cerik balas kuna langsa api nalangsa nuping hujan tengah Karunya teuing. mah keeng sorangan Karunya teuing. hujan tengah wengi di imah keeng sorangan Soak. keeng sorangan Gerak kapayun. Ngosol lali. waung wae Ngosol lali. Ada panggung tak boleh katinggal tak. Geranyisi. wah Ada barudak.
Jung nang tung asalalanjung. Asa gigireun nang karak asa luhureun. Alah, dulu. Soa. Soa. Ah, Nyangigir asa gigireun nang karak asa luhureun. Nang karak wae teh kumaha cenah. Alah, ieu. Ini resep teh kayak nang karak. Soa kaing mah. nyangigir. Alah, aduh, alah, iya. Waso lali. Waso lali. Waung waung wae. Waso lali. Waso lali. Waung waung wae. Dipungkas wae ku Ariel Kalam. Pungkas wae ku Khairul Salam warahmatullahi Wae ku wabarakatuh. Lawang Sukotaka. Hatur nuhun lu kasuhun, lu kapihatur sakitu wae kusimkuring. Hapunten nu kasuhun, boh bilih aya anu katoker katajongna, kagidigna, Amin. saku tatapakan. Amin. Sakitu kusimkuring mangga. Hapunten nu kasuhun, Amin. dipalih kulona sakulon, dipalih Amin. wetana sawetan, Amin. dipalih kulona sakitu, Amin. mual satongo. Sampurasun.